Sampurasun sadayana tepangkeun wastapun maretokat ningalimbong ti kelas 10 Dina kasempatan kali ieu sim kuring bade nepikeun biantara anu judulna pelecehan mangrupa ancaman nyata. Wilujeng siang, salam sejahtera kanggo sadayana. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa kusabab rahmat jeung karunia-Na kuring sadayana tiasa kumpul di tempat dina kaayaan sehat sarta teu kekurangan nanaon. Kanu dipika hormat Bapak Ahmad Soleh S. Hum salaku guru Basa Sunda sareng rancangan anu sim kuring pikanyaah. Dina kasempatan kali ieu sim kuring bade nepikeun biantara ngeunaan pelecehan di zaman ayeuna anu jadi ancaman nyata. Pelecehan secara lisan, fisik, atau digital ayeuna jadi masalah nu beuki maruas jeung ngawatirkeun. Baheula pelecehan kejadian di tempat anu sepi atau tersembunyi. Tapi ayeuna pelecehan bisa lumangsung di mana wae, iraha wae, kawas dina media sosial, palaku bisa ngelakukan pelecehan kalayan bebas. Pelecehan teh henteu milih umur, jenis kelamin, atawa status. Barudak, rumaja, bahkan lalaki oge bisa jadi korban. Nu leuwih parahna seueur korban nu milih cicingan kelantaran sieun atawa henteu terang kudu ngalapor ka saha. Sabab ayeuna teu saeutik kasus pelecehan anu dibungkam ku pihak nu boga kakawasaan. Pelecehan nyangkut kana harga diri, martabat, jeung kaayaan mental saurang. Trauma tina pelecehan bisa karasa lila, komo nepi ka salamet umur. Ku kituna kuring sadayana boga kewajiban jadi pelindung serta penyadar kesadaran. Hayu kuring mimitian ti diri sorangan jadi jalma anu ngahormatan sasama. Ulah cicing lamun ningali pelecehan. Babarengan kuring lawan pelecehan. Ulah nyalahkeun korban tapi kuring dukung korban. Mungkin sakitu wae biantara ti sim kuring, hampura bilih aya kalepatan atau kesalahan kata. Hatur nuhun.